Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa wilujeng patpangdeui sareng abdi dina Restu Melidina dina acara Warta Sunda anu baris kapindangkeun nyaeta kaayaan lalu lintas di Ciamis nyanggakeun ka Eka Nurhadijah di Jalan Persimpangan Tanjung. Kadina Restu nu sapertos kuanjeunna didugikeun kaayaan di Jalan Tonjong katingali rame sareng lancar. Senin Burit tanggal 21 Januari 2020 kaayaan lalu lintas katempo rame jeung lancar tinu biasana di ruas jalan kota Ciamis di Jalan Tonjong. Hatur nuhun kadina Restu nu sapertos ku anjeunna didugikeun kaayaan di Jalan Tonjong katingali rame sareng lancar. Mentawis kaayaan di Jalan Lokasana disumanggakeun ka Yulian. Kaayaan di Jalan Lokasana katempo rame jeung lancar. Pengendara katempo rame di Jalan Lokasana, jalan searah anu rek ka Tasik. Kapantau rame jeung lancar. Mung urang ngahimbau ka para pengendara supaya tertib dina berlalu lintas. Hatur nuhun kadina Restu nu sapertos ku anjeunna didugikeun. Kaayaan di Jalan Lokasana katempo rame jeung lancar. Rana kasaderek Eka sareng Yuliani nu sakieu wae warta anu peuseun kudu didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.